drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Teka rasanya ayeuna geus dek bulan puasa deui. Baju lebaran Neng naonnya? Burgundi kitu gamis burgundi nu ieu atau nu marun. Kumaha nya ieu teh carana lamun hayang ngirim surat teh? Neng, cing ka dia sakedeung Neng. Naonnya gerwan? Naon mah? Iya, mama teh pan hayang ngirim suara geuning bejiga batur dina WhatsApp. Kumaha ieu teh carana? Oh, eta mah tinggal ditekan we mah anu gambar emikna. Ditekan emikna. Tah, lamun geus kieu kumaha deui Neng? Nya tinggal ngomong atuh mah, maknya dek ditariguan. Ku angger maneh mah geus tariguan teh. Cing urang cobaan atuh nya. Assalamualaikum Bunda, Bu Erna. Kitu meureunnya. Terus ieu ditekenan nepi irham geus cangkel kieu leungeun. Nya geus ngomong mah tuh dilepaskeun we, manya nepi ka lebaran kieu. Oh, gitu. Tapi ieu mah geuning Neng, gambar etana teh henteu centang dua kalaka gambar jam. Kunaon eta teh nya? Hah? Nah kitu eta teh mah kuotaan teh HP-na. Eueuh puguh beak apalan kamari dipake lalajo mamah Dede. Nya moal kakirim-kirim atuh ari kuotaan mah. Kumaha cenah ieu teh? Oh, gitu eta teh. Pantesan atunya pangmalikeun lah atuh kuota juga ka warung Biim. Bunga, si Ki mah sok judes ngaladangana Neng mah tersop. Tapi ira hadek mah baju lebaran mah. Nah, puasa nega acan ieu geus riweuh minta baju lebaran. Kumaha ieu maneh pamikiran teh Neng? Kan beh tebeakeun atuh mah tahun kamari ge geuning paket Neng datangna pas malam takbiran, pas dipake teh leutik teuing. Tong nepi kitu mah aya mah kudu ti sampe puasa meulina. Beh tebeakeun. Atuh meni kene nu tahun kamari oge meni riweuh kana baju lebaran teh jiga meuli kacang wae. Meni atuh pan aya mah musimna beda mah lebaranna trennya beda kan tahun kamari mah simer-simer kitunya. Ari ayeuna mah cenah mah gamis burgundi mah anu warna beureumna teh beureum-beureum naonnya beureum-beureum tongo mah kitu beureumna teh rada aya hideung-hideungan saeutik. Meni sok loba hayang pisan maneh mah mangke deui atuh lebaran lagi lalak keneh ke geus deket-deket lebaran meuli baju mah pangmalikeun kuota buru ieu mah teu kakirim-kirim ya. Kumaha cenah buru pangmalikeun? Meni yang geus itu mana duitna deukeun 30.000. Har, nah sakitu lainna 20.000. Apaan ongkos jalan atuh mah manya ya ojekna teh di bensinan. Maneh mah meni riweuh kana ongkos jalan ari tahun teh nya. Yeuh. Sip, pulangan nya. Har, Seneng. Teu balik pisannya, manya ongkos jalanna leuwih mahal tinu balanjaanna ari tahun teh. Kumaha tadi teh cenah? Halo Bu Erna. Bunda punten. Oke, Neng ngabuburit ka mananya? Jasmin. Duh, apa? Kernaon kamu didinya Min? Geus moe cangcut ari kamu geus di mana? Geus meuli kuota Neng mah. Min, si kamu kayak orang ngabuburit ka mananya? Ari kamu meni riweuh puasa lagi acan. Kan Neng teh excited atuh Min menyambut bulan suci Ramadan. Alah meni jeung sok puasa wae eta teh. Nya osok atuh Neng mah manya teu puasa atuh da pamali teu puasa mah. Dih, sakitu osok ngagodin oge. Cek saha kamu da Neng mah solehah. Kamu meureun eta mah sok ngagodin. Kan eta oge diajak atuh ku kamu. Geus Neng jangan mengganggu aku mah mau bertaubat, mau ibadah yang bener. Alah, kamu mah paling kege lamun ku Neng diajak ka godin. Min, ayo godin, kamu teh hayu. Masalah deui. Jangan kayak gitu Neng, tidak boleh ngajak ngagodin, nanti Tuhan marah loh. Ya enggeus we Neng mau ngajak kamu bek sorangan we. Neng atuh ngajak, ongko cenah besti. Tuh kan, kamu mah gampang pisan eta terhasut godaan setan teh. Astagfirullah. Ya kan kamu setana. Naon sih? Ica, sini gerak. Dek naon kamu geruan si Ica Min? Meni sok kepo deh. Ada apa Min? Ada Neng. Halo Ica, kamu mandi nggak hari ini? Udah ada Neng, Ica mah udah mandi. Guja, amazing. Neon sih Neng. Ica, ari mah Uyun masih dirawat? Iya Min masih, tapi Ica teh bingung. Bingung kunaon Ca? Iya Ica teh bingung. Gak ada uang buat tembus obatnya. Ini juga mau ke rumah Bu Erna mau minjem uang. Ica, ini buat Ica. Apa ini teh Jasmine? Duit meureun cacing, sok buka Neng penasaran. Naon sih Neng nih sok riweuh deh. Ica,
itu dipakai ya buat nebus obatnya. Insya Allah cukup. Meren. Jasmine, makasih banget ya udah bantuin Ica. Tidak ada yang bisa membalas kebaikanmu. Ica ke rumah sakit halanya Jasmine ketebus obatnya. Makasih Jasmine. Iya, Ca. Jangan lupa ya bilang ke Ma Uyun aku PO Ciwang. Ya, 50.000. Thank you. Jasmine, kamu menibagur pisan membantu orang lain di saat kesusahan gitu, di saat membutuhkan. Itu lebar. Meni kudu lebar atuh, udah semuanya juga titipan, Neng. Rezeki mah udah ada yang ngapur. Chill weh. Min, kamu udah bulan puasa tehnya meni jadi solehah gitu. Neng mah curiga kamu teh incuna mamah dedeh. Tapi ada jang Neng aya teh. Aya naon? Aya amplop. Oh, meni balik kan itu. Yey, koma ngusir ke teu mere teh. Dasar si Jasmine kopet. Kunaon sih budak teh meni? Astagfirullah, harus sabar Min menghadapi satwa liar. Shili. Kemana ieu teh Bu Erna mama Neng? Masih kene di sekolah jeung nama bunda kayak rasa kedeung didatang. Mama Neng! Tuh kan, datang oge kan eta mah bagaya pisan si Sumarni. Hampurannya telat. Biasa eta si cek gu besar suka lilila. Oh gitu, eta teh Bu Erna. Ya geus atuh aya mah urang papajar, urang ngaliwat, antepkeun we cek gu besar ada angger besar. Aduh, meni pas pisan ieu teh Mama Neng. Sok Bu Erna bagian naonna ieu? Bu Erna mah bagian balanja we, anu masakna mah ke Mama Neng si bunda. Oh, gitu. Sok atuh Ibu Erna balanja naonna ieu teh? Nya biasa atuh Bu Erna yang ngaliwat mah tempe, tahu, sambeleun meureunnya asin. Terus naon bunda? Har, kalau kasare, bunda. Oh, manya. Naon Mama Neng? Hampurannya bunda kasarean. Naon ieu teh? Nya kalau kasare atuh da. Ieu ngalewat teh dek jeung naon we deungeunna nya Bu Erna nya. Kan geus tahu, tempe, sambel, jeung naon hiji teh asin. Terus dek naon deui bunda? Tambahan lah Bu Mama Neng lah. Naonnya kudu mewah-mewah kitu da kurtiluan. Nah, eta we sakitu Bu Erna. Atuh satu Bu Erna balanja heula nya. Mangga. Ah, nya. Ya geus atuh Mama Neng, urang beberes di dapur hayu. Nya hayu atuh. Tahu, tempe, lalap, asin, sambeleun yang mah geus aya kabeh. Bu Erna, di mana? Di warung Imas. Eta laundryan Bu Erna lain. Hoi, Bu Erna. Aduh Imas, nuhunnya. Bersih jeung seungit deui. Imas laundry mantap. Nya geus atuh nya. Imas balik heula nya. Har, neuriwa atuh Imas dek ka mana Imas nih? Balik Imas teh Bu Erna. Balik ka Jawa ya, dek merehan baju. Nah, balik Imas tumben, aya naon? Teuing Imas kata apa? Tapi dah ku kolot Imas nya dititah buru-buru balik. Dek dibagi warisan meureun Imas, apaan maneh mah keturunan darah biru lain, pasti loba hartana oge. Har. Darah biru cenah. Nya Imas mah darah muda. Darah muda. Yang sok aya wae maneh mah Imas, atuh moal puasa di dieu meureun. Nya di dieu teh Bu Erna. Kagak ada balik deui Imas teh. Teu betah di ditu mah. Nah, jeung teu betah sagala, apana eta mah lembur kolot maneh lain? Oh, eta ge lembur kolot, tapi dah Imas mah teu ngarti bahasa Jawa, teu paham ngomong naon. Imas mah bisa lagi bahasa Sunda. Nah, orang Jawa teh teu bisa bahasa Jawa. Kumaha ieu teh konsepna? Apaan atuh Imas mah? Dilatih lagi di dia, jadi tuh bisa bahasa Jawa, bisa lagi bahasa Sunda apaan? Tapi gini eta lamun ngomong mana sok medok eta bahasa Jawana Imas. Apaan nanti pabrikna meureun geus kitu Bu Erna, da kumaha deui? Bisa Imas mah balik. Bye Bu Erna. Mangga Imas. Jika nama dek dikawinkeun si Imas mah matak dititah balik ge. Moal saha deui eta mah? Simpenan laundryan. Bisa nget kieu si Imas bisaan. Mana si Erna tehnya? Nih sok ku angger lalila. Hah? Menya, ku ngapain kalau heula meureun Mama Neng, Bu Erna teh. Bunda, ieu teh ku piring atau ku daun caung ke alasna? Oh, Mama Neng daun caungna ge, apan dituar eta tanggal caungna teh, diganti ku tanggal gedang. Udah ku daun gedang Menya, ku piring we lah meni. Maknya ku daun gedang atuh mun arara teh langke teh. Nya geus atuh nya, Bunda nyakuin lah piringna. Ku anggernya ari si gideg meni sok loba pamalah pisan. Mama Neng, apal teu? Nah, kini udah tutungguan teh, lain apal teh beura eta grasisikan teh beung tahuna. Hah? Oh, nya kapahokeun mana ieu teh talenan jeung pesona. Eta di luhur beura. Oh, heuh, kala. Aduh, meni seungit kieu ieu teh Mama Neng, seungit liwat. Apal teh ieu si Imas teh ka Jawa?
henteu teu apal emang naon ka Jawa kitu Bu Erna. Dititah balik eta teh ku kolotna, tapi da Bu Erna curiganya jika namanya dikawinkeun si Imas teh. Nah kitu eta teh Bu Erna cing eta asin dia kan orang goreng. Ah nya teuing eta ge piling Bu Erna we hungkul. Ah teu balik Bu Erna mah, tapi eta teh siling sita jadi henteu balikna. Ari kamari mah nya ngomong ka Bu Erna teh eudeuh balik, tapi sok kitu teh geuning sok hese cuti kudu nungana teh dah kitu ari gawe di luar negeri mah sok ulah balik. Oh kitu eta teh Bu Erna. Ieu mah Neng tahu na heula. Cik dia. Bu Erna oge ngumbah heula ieu nya. Neng, dek naon kamu ka dieu balik ka ditu. Ah, Dih, Pundung, aku mah rek minta maaf tadi udah ngusir kamu. Maafin Jasmine ya, Neng. Kamu nyaan Pundung ya, Teh? Ya udah atuh, ya amplop buat kamu. Neng menang amplop? Iya, iya. Bunga, pasti kamu nyogok kan be neng tebete deui ka kamu. Aku mah ikhlas ya ngasihna, rek mual mun aku sakuan deui ye. Ya udah sini atuh ari maksa mah. Ya. Nah kertas. Prank. Jasmine, kamu ngeprank aku. Kamu kena prank. Bye. Awas ya Jasmine. Mak Neng, hayu ya geus siap. Hayu Werna eta kadek bawa deungeunanya. Siapa Mak Neng? Alah, dilebaki geuning bawaeun oge. Enggak, sambalna acan cokocuk. Nanya, kalau atunya. Alhamdulillahnya Mak Neng, orang teh tiasa papajar ieu teh. Sambalna ibu-ibu nanya. Ya alhamdulillah Bu Ernanya masih kena di umuran orang teh jang puasa dina bulan Ramadan teh. Hayu atuh ieu Bunda geus lapar Maknya. Aduh ieu mah Bu Erna geus ngeureut pisan. Hayu atuh Bunda, hayu. Maneng cing atuh eta dieukeun liwatna. Har, eta Bu Haji ti irah di dieu. Dieu pan anyar keneh. Cing mana atuh dia Bu Haji teu kuat papar. Ye atuh Bu Haji lah meuni apal Mama Neng ge. Bu Haji mah can dahar kan ti kamari ya. Jasmine kan ngaliwat miluan Neng aku miluan. Hayu naon eta teh kaleran tahan. Yali. Assalamualaikum. Bu 1, 2, 3. Jasmine. 2, 3. Jasmine, kamu ngeprank aku. Dah. Hampurannya telat ya teh. Biasa cek gue besar suka liur. Kurang ketemu hampurannya telat. Mama Neng. Apa nama? Dek dibagi warisan meureun Imas. Apa namanya mah keturunan. Susah ini kata-katanya. Baik aja emang. Haji. Asin kalau asin Haji. Kasih lihat Bu Haji. 1, 2, 3. Mana yang sana gayam? Nah.